Tong galau, tong sedih, komo deui patah hati. Sabab aya film komedi nu siap ngahibur hati. Filmna barudak kuningan asalna ti Kertawinan. Nah, ai sekarang kita tanya apa? Kajian lah daripada nganggur. Good morning teh. Morning juga Un kumaha kerungi aya hayam asup teu? Tak aya teh. Aman makmur sentosa. Oke kerja yang bagus. Meni rajin. Tak itu neng siraman. Bawa bendogan. Mau bisa wae. Masa tanaman dikodokan? Hop tah ngobrol olap-olap. Nah dikodokan neng. Tapi dikorobet. Sari. Bagaimana akur? Kurang banyak karek ngobrol geus kapok. Kapak samang taya deui. Oh, iya kan kalau lencok yuyuk, namun kudunya waktu. Naon sugan keur malam aya tamu. Ayo teh, lencok dari si Sari jeung si Wati. Sari emang gaduh lanceuk. Maun kumaha ciri-cirina? Nu hiji jangkung, bokna di talian. Anu hijina leutik, gagap. Wah, tersalah deui eta teh pasti hayam berbentuk jama. Aduh, teman keren, masih kena katipeng. Awas mun kadieu deui. Poeng pincuk pake parapeong. Kade mun kadieu deui usir, boh kandangan sakalian. Sari, Wati, masuk. Sari, Wati, Teh Ros teh bener-bener kecewa. Lamun hayang keneh ngekos di dieu, sok putuskeun eta lalaki teh. Kan Teh Ros udah omat-omatan, ulah sampai aya lalaki asup ka dieu. Nuhun teh. Wah, tadi mah ya aing dikeun. Poeng teangan eta budak. Wah, mana nih aing? Wah, eta lieu. Nyanyi sah ngaranna Sukandar. Sukandar. Jauh kena tuh video. Kedeng di bos. Anjog. Sakenal ya? As. Sanya nih. Ulah sok kenal. Siapa? Ayo kenal lagi dari itu. Ieu teh maun si preman serem. Nu sorana imut. Jepri kan? Bos, apal hugan kak itu? Apal mantan anak buah papih. Wih. Maon. Isu keneh kieu nya ka kebon. Rekan di si. Nangan ayam? Nyangan hayam. Suganya enak gawe di tukang hayam. Lain. Hayam berbentuk jama. Aing gawe mah diceros. Siana. Oh iya budakna nu ngaganti aing. Jepri.
Kumaha sih? Ganggu baik. Iya teh asisten aing. Sa ngaranna nya teh Sukandar. Sukandar, Bos. Oh, Sukandar. Oh, Sukandar. Geus nya neh ekna capek-capek nean hayam. Nah, milu bejang aing. Lim, tamat, iya mah riwayat kurang Lim. Tamat. Nah, ini tamat sih. Atuh kakak kamari sih anak bos disanglikeun. Ya, eta masuk ke jurang iya. Tenang. Mending mun ka jurang mun hirup keneh kakak dia kumaha. Geus tenang, dijamin eta asup ka jurang. Duh. Telepon. Halo, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mulai ayeuna lamun karunya Kak Neng mah tong waka apel heula. Hah? Emang kunaon, Neng? Tahu apel sih? Teh Ros sareng Maun tos apaleun bahwa kerpeting teh nyamar. Waduh. Tos heula deh. Neng keur marales barete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garete kunaon sari? Wah, Darto, urang penting. Nyamar kanyahoan. Terbongkar urang. Aduh. Kumaha tuh? Lim. Aduh. Tahannya Darto. Darto. Halim. Tuh kan bener kakak dia. Wassalam. Ayam berbentuk jamak. Wah, si kemplut. Wah, bangkong budug ieu nu kamari nyangsarakeun aing. Ampun. Kadinya Neng cicing dina betul kae. Mana? Itu kabur. Mau, cegat. Kandi ya. Ampun. Ulah kade. Udah diusir. Ulah dipecat, bos. Iya, gara-gara si kemplut aing jadi dipecat. Iya yo, ayam nu nepeng aing. Iya, budak iya yo. Nu engke ngebruskeun aing ka jurang. Ampun, ini yang disiksa mah ya. Eta bae, eta. Hukum bos, siksa. Jadi kasih ampun. Adi Jep, suang siksa Jep, gatel aing. Si doan. Arudang. Udang. Sakit bos. Kedon. Darto. Halim. Ini juga bapana. Sekarang nanya nih. Berhubungnya duaan kamari geus ngagawean aing. Ayeuna ku aing bere pilihan. Erek dipecat apa ngurilingan tetangkalan 5.000 kali. Sok milindi. Milindi, ha? Milindi. Ambil bos. Lo. Lompat itu. Ya, sok. On. Sukandar. Iyalah. Sukandar, siap hitungan. Siap bos. Oke, sok. Langsung ayo nak. Atuh lamaran ngomong di dia aneh. Ayo lompat. 1 2 setengah 4.999 5.000 bos. Nges bos. Oke, mantap, halus. Aing puas ngagaweana. Aing balik ke lao. Siap bos. Teu aing lapar. Jaga tuh budak dua. Siap bos. Untuk benar gaweana. Siksa deui.
Siap, Bos. Laksanakan tugas. Nek balik mal. Baliklah, sing carekan ngeceres. Pengen balik. Dia ku yang bakalan. Tah, korek nak. Siap, Bos. Awas ya kalau ngeceres sih. Ngampleh, mampleh. Mampus ya. Aduh, dendam geus lunas ya. Nian HSB lah. Duh. Ginang lo. Tal. Oke, dulu. Un. Geus lila gawe di ceros. Arek ke kamari. Kamari. Oh. Hanya berarti yo. Kira aja orang ngopi-ngopi deui. Siga baheula kitu reoni. Sukan. Bukan. Kayak aing lah ira-ira nyampur atuh. Oh, siap. Emang kajen urang ulin ka dia aing. Kangen tenang bae. Oke, siap lah. Yuk. Waduh, aing ieu di talian. Teu bisa udang, aduh. Woi. Macem-macem ka aing dilaporkeun ka bos. Sieun. Aing mah boga bukti. Nyane gawena molor bae. Mana buktina? Waduh. Ampun. Geus pernah dibejakeun ka bos ah. Jadi pecat. Ampun. Tapi syarat mah. Naon? Bos, kapenting nya milu jeung aing. Siap. Oh, Tapi esotkeun ieu na. janji sia. Janji. Iya, esotkeun ieu na. Sakeun sorangan boga leungeun jeung naon. Eta rega ka aing. Awas ya. Arunya. Aing sakit kan masih peduli kayaknya nih. Oh iya, esotkeun. Nyaho ngitung dia baik. Sakit balik. Ayo. Kocnya yang putih. Siap. Jangan aing. Dato, aing parang Sarua ling. Hancur aing esok. Turunnya nih, kumaha? Siga tales Bogor ya. Terus Bogor. Lim. Oi, Kumaha? Cena boga ide. itu naon? Aduh, apel. Oh, ngapel. Tenang. Halo, Halo, naplun. pentingin enak ka dia. Duh, ek naha terajeun. Yah, nyane. Foto yes ya. Kumaha foto? Heuh atuh heeh. Kadiang ke. Oke, udah lila. Heeh. Tunggu. Ini Sukanda. Cicing ini mah. Tuh, standar. Tadi kata dia. Yuk. Duh. Sage, komo iya sia ini.
salah pakaian kikian. Bisa aja. Kok mau dilaporkan nih kabusnya nih? Oh, atuh. Cobanya nama awewe enak. Ih, kamu. Cobanya nih, kartok. Do, re, mi. Coba banyak nih. Yuk masuk. Bentar. Tugasnya nih. Goda tuh mau. Siap, Bos. Let's go. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mereka marah na yuk, tante cantik. Keluar malam-malam. Dah, orang sebut gelis. Berarti orang nyamar berhasil. Tante, ngomongin aku ya? Aku keren ya? Iya, ganteng banget. Baru lihat ya, cowok seganteng aku. Jadi awal bener mual naik. Bener. Obrolannya nih. Siap. Ganteng. Tante Nasari, Tante Nawati, aku temennya. Oh, tantenya. Silakan masuk. Apa mau saya panggilin? Boleh, ganteng. Panggilin dong. Oke, tungguin ya. Bentar. Aturan tuh si mau. Embung. Bener ya, Bong. Tak. Haya. Atuh dah. Daek. Assalamualaikum. Terus. Waalaikumsalam. Aya naon, Un? Itu ya tamu teh. Tante Nasari, Seramwati. Oh, atuh sanes biwarang kalebet, Un. Oh, siap teh. Tante, suruh masuk. Sok mangga atuh kalebet. Mohon. Kok tante gak ikut masuk? Aku mah di luar aja, nemenin kamu. Ah, yang bener tante. Ayo, ikut ke pos. Punten, ieu teh pami tiasa mah hoyong terang tantena nu ti mana nya? Tindi urang. Palembang. Maksudnya iya Madura, abdi Palembang. Oh, geuning tebihnya. Ke bilih bade peryogi ka Sari Sarangwati mah, mangga bade disauran heula. Mohon. Ya, berhasil dah. Oh. Beb. Iya. Tante orang mana sih? Tante dari Perancis. Oh, pantesan manis. Iya, tante manis. Sok mangga ngobrol wae nya. Hapunten abdi mah nuju ka pamong masak. Punten nya dikantun heula. Sari. Sahanya. Punten, ini sareng sahanya. Iya, Nek, kata apal mah. Genit, bukan muhrim. Sedikit doang, masa nggak boleh tante? Sedikit. Yang banyak dong. Hah? Nekat amat sih. Karena udah bilang punya cara 997 untuk menemuimu, Neng. Sari, itu saha we kumisan.
Ada tok. Buakan gerak kudung nak. Hese dijelaskan mah. Iya Neng. Asik Aa. Aduh, bentar ya. Angkat telepon dulu. Aduh, aku ikutin ah. Mau jauh. Halo, Sukandar. Halo, naon bos? Di mana? Ker bisnis tante-tante. Dah, ini suara laki. Hah? Tante-tante. Astaga, Sukandar. Tobat atunya aneh. Kepepet bos. Halo. Halo. Sukandar. Cek kalau di Pareuman. Sila lagi dong. Aduh, Sukandar kakak nyamuan. Tenang, enggak ide. Naon? Kawin ya. Mana kan itu yang dijelasin. Kanan, yuk. Tong galau, tong sedih, komo deui patah hati. Sabab aya film komedi nu siap ngahibur hati. Filmna barudak kuningan asalna di Kertawinanu. FM channel 07 tah eta nami channelna.